warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pertunjukan kabaret kami. Dalam rangka acara imtihan, cerita apa yang akan dibawa untuk kali ini? Penasaran? Langsung saja pasang telinga, simetriskan posisi duduk, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan take it on. Jangan lupa subscribe YouTube channel Diare Hawaya, like, comment, and share. Woi teman, Haduh, koplok teh kapanggih deui ku debt kolektor. Keur ulin kapanggih, keur di imah kapanggih. Kudu ka mana deui cenah nyumput teh? woi. Beta cari-cari di sini korang rupanya. Hei, woi Dugong. Tunggu dulu kakak, tunggu dulu. Woi, sekarang beta bawa dia. Karena ini sudah yang kesekian kalinya, korang tidak bayar-bayar. Mang rentenir. Kumaha mang, damang? Damang. Pahala bapak kau damang. Aduh kakak, tunggulah dulu. Sudah, kau jangan banyak alasan saja. Kau baru bayar satu kali, itu pun setengahnya. Sekarang nongan sudah 3 bulan, kau mau bayar pakai apa? Cepat bayar. Aduh kakak, kenapa beta terus yang kena? Sudahlah kau, jangan banyak bicara. Cepat saja suruh dia bayar. Iya, sabar kakak, sabar. Sudah beta tagih ini. Emosi saja dari tadi. Hei, jadi ceritanya kau nantang aku, ha? Bukan nantang kakak. Kakak yang dari tadi tidak sabar. Geus. Nah jadi sararian nu parasya. Betul juga ya. Sudah, cepat kau bayar sekarang. Aku mau. Bicara yang benar. Mohon mang, tapi da aya nama teu aya. Isuk sore atuh mang. Woi Dugong, macam mana pula kau nih? Kau bilang isu sore terus sampai muak telingaku dengar ini. Woi, kau jangan tipu-tipu ha? Mang, itu aya janda baheno mang. Woi babi, kenapa kau lepas tuh anak? Maaf kakak, beta sudah pegang dengan kuat tadi. Ngomong-ngomong, baheno itu apa? Sudah cepat kau kejar anakku. Baik kakak. Di suatu tempat terdapat seorang anak muda bernama Tembang yang sangat terobsesi dengan pinjaman online. Namun tanpa ia sadari bahwa dirinya seorang pengangguran. Akhirnya di suatu ketika dia pun dikejar-kejar debt kolektor karena tidak bisa membayar cicilan. Bagaimanakah kisah Tembang menghadapi masalahnya? Dan inilah bahaya pinjol dan slot. Pak Ekiraha meuli alkohol teh urang disayang nginum. Junaid. Naon si Abdul manggil Junaid jika nu hayang dibom. Dasar ngabustam kau. Atuh da alkohol mah haram si hayang digendir ku Gusti Allah. Eta irung si hayang dicolok make samurai. Ngerti? Budak mah teu pantas minum alkohol, maneh mah pantas nage minum Alteco. Atuh Kinder Joy. Kinder Joy mah harga we 11.000, isina teh sapira segede rambetu.
Atuh hayang es krim? Jangankan es krim dul, eskalator ke dibeli ku bapak mah da loba duit ieu tah ke didinya aya kulkas, didinya dispenser, wastafel, CCTV, pokokna mah kabeh dilapis make emas 24 karatan. Geus aya nama maneh geura anterkeun tuh kue semprit jualeun ka Biming, terus bebeja ka Bimingna kudu payu kitu kabeh. Aya buruhna teu? Ayang ke do gulung. Cius mie apa? Mie goreng tanah hulu siah kanan tambul buuk maneh keriting geus juga bulu baok sia mah. Tah eta na keresek aya kue semprit, kue apem jeung jala. Terus ke sia anterkeun lamun maneh teu apal warung Biming, maneh tinggal indit ka lapang desa ke aya jalan ka kiri gang, maneh belok ke kiri ke lempeng sameter aya ke kanan belok ke kanan hakan sia tah. Jalanna lieur, nyasar sia teh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi nuduaan salah sawios petugas ti salah sahiji bank nu namina Bank Emok. Perhatosan kasadayana ibu-ibu supados enggal kempal. Jalur nama domba anu asal Mangga ibu sadayana araremok. Tuturkeunnya Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Ba Ta Enya sok atuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Sumpah nasabah. Saya berjanji. Jika saya tidak mampu membayar angsuran Bank Emok, maka saya akan ngukur kebon Pak Ustad. Sok tuturkeun deui nya Bu. Saya berjanji. Lamun ditagih moal nyumput moal kabur. Bila saya kabur suami saya jadi jaminan. Jadi ibu-ibu kudu kahade upami tos janji. Ulah sampe salaki ibu-ibu jadi milik abi. Sok punten, ka ibu anu susuna gede,
Supados kapayun. Mangga. Sok Bu. 1. Hadir. Tepat waktu. 2. Membayar Ibu. Barai. Bayar. Tah, eta bisa. Membarai. Atos. Sok emok deui. Punten diterima. Tong hilap isukan abirek mulai. Mulai naon? Nagihan atuh. Nyatosnya puntennya ibu-ibu mangga ditampi. Alhamdulillah. Abi pamit ti payun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Beberapa orang mendapatkan uang dengan cepat seperti memetik buah manis dari pohon keberuntungan. Namun, bagi yang lain, mendapatkan uang memerlukan upaya ekstra, keringat, dan tekad yang kuat. Sama halnya seperti ibu tembang yang lebih memilih untuk mendapatkan uang secara kerja keras. Meskipun melihat orang-orang di sekelilingnya yang mendapatkan uang secara instan. Suatu ketika, Ibu Tembang sedang bersiap-siap untuk jualan keripik bonteng. Aduh, beki kadieu teh awak beki ripuh. Acan mikiran si Tembang, nepi ka ayeuna masih keneh pangangguran. Gusti kudu kumaha deui abi teh. Permisi, yuhu, ada orang di rumah. Mangga kalebet. Ibu, Tembang ada? Aya naon jang? Asa unggal poe nanyakeun wae si Tembang. Mengira luas ibu mah ngadanguna. Ibu, kita tiap hari dari Tembang ke sini karena Tembang punya tagihan pinjol. Tolong kasih tahu anak ibu supaya bayar tagihan itu. Karena sudah nunggak 3 bulan tidak bayar-bayar. Benar Bu. Kalau sampai tidak bayar lagi, barang-barang di rumah ini akan kita sita sebagai jaminannya. Emang sabaraha jang tagihana? 58 juta Bu. Sudah beserta denda. Astagfirullahaladzim. Emang kanggo naon jang eta duitna? Mana saya tahu. Ibu, kok jadi nangis? Kakak, kita harus bagaimana ini? Itu bukan urusan kita, Minus. Kita lanjut cari Tembang saja. Ibu, kita kasih waktu 3 hari untuk lunasi tagihannya. Jika tidak, maka rumah ini kita sita. Ayo Minus. Baik kakak. Duit kemana? Kesini dong lah. Mak, hayang dahar mak, pangalaskeun. Rek dahar jeung naon jang? Eueuhna naon? Angger. Keur cara peki teh beuki rarungsing. Tembang, ai maneh ngautang nepikeun puluhan juta teh keur naon? Tembang teh boga kahayang, hayang meuli itu, hayang meuli ieu ciga batur. Aya orang mah dahar sapoe ge hese. Istighfar jang. Rek nepi ka iraha maneh teh kieu wae. Pegawaian seukur hardulin. Maneh teh geus gede, geranean gawe. Da mati geus kolot, geus ripuh. Moal salilana dagang kos kieu.
ayeuna naha jeung kudu ngahutang. Melihat kelakuan Tembang yang sangat tidak terpuji membuat ibunya merasa sedih yang mendalam. Sedangkan Tembang pergi menemui teman-temannya. Istighfar siate bisi modar tere tere loba kacontoan ku judi mah pasti bangkar. Ante budak ante kolot kabeh mararaen selot teu sipit teu bolotot rarudet ngarep-ngarep becek kepot nu penting bari masalah dosa mah engke deui duit nomor hiji barokah teu mah teu paduli asal kabeh kahayangna kabeli istighfar siate bisi modar tere tere montong ada goan harta banda BAKB kencang gelas sadar ulah ngarep bakal beunghar loba kacontoan kuju di mah pasti bangkar kuju di mah pasti bangkar kuju di mah pasti bangkar Yeuh, kieu nya urang teh pan sok getolnya kanu ibadah mah. Geus fanatik lah kanu ibadah mah. Urang mah amun bari main slot ge aing ngadenge adzan mah tuluy AF, Kak. Tapi kunaon urang teh hirup sangsara wae? Kurang ibadah kumaha coba aing, ha? Usaha kuduna ari embung sangsara wae mah. Maneh meskipun rajin ibadah, rajin ngadoa ge, ari teu usaha mah percuma. Meski zikir lillah di masjid nepi ka bujeur akaran kana teh oge, moal beunghar-beunghar. Sugan keur ngadoa aya harta karun ngagebros tina ternit masjid, moal aya. Oh, Tetep da angger segala nage kudu bari dibarengan ku usahanya. Maneh tadi sholat Jumat teh? henteu. Yeuh, urang mah geus teu Jumatan deui kapok. Piraku enggak Jumatan sendal sok ganti merek? Kan goblok. Heh, teu kuat iman maneh mah. Maneh unggal Jumatan langit sendal, eta teh sebenarnya cobaan ti Gusti. Jeung siana di beleguk pisan pasrah we sagala teh langit sendal ge. Heh, pan bisa meureun sendal maneh teh nya digembok atuh kumaha mikir dong. Cigana maneh mah mun Jumatan tara mamawa otaknya. Hah? Tong waha bau. Maneh mah Jumatan ge da tara waras, ngobrolkeun khutbah naon Ih, da aing mah ngobrol sote teh tunuh daripada sare leuwih parah. Ih, meureun teu sah Jumatan lagi mending tong sekalian. Ih, angger sah, nu penting pada sholatna. Ngarti? Pan khutbah ge hukumna wajib. Heueuh nya. Berarti nya geus lah. Urang nginjem HP daripada lieur, urang tanyakeun ka Pak Ustad. Mun aya pulsaan ya ge. Heueuh dieu. Sisa pulsa yang Anda miliki Awewe. adalah senilai Rp600. Hei, ieu istrina atau sana lah pangbejakeun ka Pak Ustadnya kieu.
kumaha kitu hukumna salat Jumat tapi teu miresepkeun khutbah, apakah salat Jumatna sah atawa henteu? Geus lah sakitu we nuhun. Mun khutbah tapi teu salat kumaha kitu? Nah iya ibu tadi ngomongna kitu wae euy. Geus sakitu wae nuhun. Ngomongna so Indo tapi kitu wae kalimatna teh. Heueuh pugu ge. Nelpon ka nu lain ge nu ngangkatna si ibu ieu wae. Ajo cinga ala ajo cing. Si ieu deui. Datang si ieu mah asam lambung naik deui. Kunaon? Deuleu tah. Heueuh kunaon? Pan apa si eta mah budeg. Celina ge di beton. Moal balik ajig ah. Deuleu ieu. Skeureung deui ge minta tolong ieu. Tuh, asik tuh. Tuh. Ayo, aku menunggumu. Ayo. Ya. Punten Sep, palimana nya konter? Kaki dul mang. Kulan? Dah. Heueuh kaki dul. Naunana? Cek aing oge. Ulah dijawab, percuma. Mending nyokot obeng kayak itu. Keur naon obeng? Rojok tah Jolina. Kieu Sep, abi teh nyeri hate. Iya HP teh ongko anyar, tapi soraan. Aing ngageter mah ngageter, tapi didingekeun mah soraan. Lain urusan HP nak, Jolina anjing. Naunana? Ceuli maneh bonge. Yeuh, meuli motor abi teh. Motor nama alus keneh, dipalastikan keneh. Ngan teu hirup-hirup. Aing maju mah maju, ngan teu hirup-hirup. Klaksona aku abi teh dipencet-pencet, da teu sada-sada, knalpot teh jempling. Eta kitu motor silent teh. Lain motor maneh nu silent mah. Nu aya ge ceuli maneh nu silent. Naunana? Budeg. Sabar wa. Sumuhun ku abi ge da parantos ka bengkel. Tukang bengkel teh da kadon seuseurean. Nyeri hate atuh, disangka budeg. Lain disangka anjing. Emang budeg. Sia teh budeg. Padahal mah abi teh teu budegnya. Nya. Tuh, didinya ge ngaharewos kadangu. Kulan, sumuhun. Kela hiji-hiji atuh ieu teh lieur ngadengekeunana. Nu ngomong kehead. Geus ka ditu sia ah. Teu boga duit teu bisa balanja, teu bisa poya-poya. Teu boga duit hayang ieu hayang itu saukur kahayang. Teu boga duit para rusing. Teu boga duit kudu sabar, hati ulah gampang panasan. Kunaon Aisyah? Enggal poe teh lieur wae masalah duit. Heueuh, ieu teh urang keur boga masalah, keur diudag-udag ku debt kolektor gara-gara geus nunggak 3 bulan teu mayar-mayar. Tenang Besti, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ayeuna zaman geus modern, urang nginjem deui we ka pinjol nu lain kumaha. Sarua keneh jeung bohong atuh sia teh. Gali lobang tutup lobang. Tapi Son, urang kan geus pernah nginjem duit ka pinjol, data diri urang ge geus goreng sigana teh. Moal mungkin bisa nyairkeun deui duit tina pinjol. Gampang, make KTP si Suep we. Hah? Nah jadi ka urang. Yeuh Besti ada urang teh keur kasusahan. Manya maneh arek tega ngeuli si tembang kieu? Nya teu tega oge sih. Tapi kan tulungan urang lah. Please. Nyanggis lah. Mana keluarkeun KTP-na? Ku urang rek dipoto. Sok cekelan KTP-na. Ningali ka dieu kamera. Sok ka dieu. Ada miring saeutik. Tah gitu. Terus cicing. Geus. Tungguan sekedeng deui cair. Kumaha Son? Bisa? Bisa dong. Tuh, geus cair. Wah, mantap. Akhirna urang bisa mayar ka rentenir. Kela. Ulah wae seneng heula. Maneh yang leuwih untung bung. Kumaha lamun eta duit didepokeun heula kana slot. Engke pan lamun menang maneh bisa untung 2 kali lipat. Bisa jangan nutupan ka debt kolektor.
bisa oge mayar ka pinjol si Sueb. Siga jalma nu teu waras wae aya nyieun rencana teh. Tapi heueuh oge sih, da teu sudi teuing bayaranna ge. Heueuh oge son. Sok lah urang satuju aya kitu mah. Pinter oge maneh son. Cerdas. Sok lah langsung mun geus cair mah geura ngadepo. Oke siap lur. Ieu geus didepositkeun ya. Urang langsung paenkeun we. Ku sabab awalan urang ngabet 500 we heula. Lamun skaterna leuwih ti 3, urang betkeun kabeh. Sok lah atur-atur we son. Tuh. Deule. Keur alus ieu. Bisa ieu Mas Win. Gas lah. Betkeun kabeh, megancang beunghar. Tuh. Alas ya. Alah nah jadi kieu. Kunaon son? Makswin. Beungeut sia Makswin. Kalem heula tuh. Acan. Kalem. Tuh. Alas ya. Aduh. Anjing. Rungkat kunaon? Kunaon wa? Rungkat Aisyah. Saat duit nah saat. Kau sering curhat rumpat padaku, ku juga curhat rumpat padamu. Kita bagai manusia rungkat, tapi tak mau menyerah. Akhirnya kita depo lagi. Oh, bukannya aku tak punya modal, hanya karena berita JP masal. Yang aku tahu, bila depo lagi, engkau nekat dan pinjol lagi. Aduh kumaha tuh? Cek aing ge. Sekitar tai lah. Kumaha tuh ieu mayar pinjol? Teuing atuh kumaha? Aduh, kumaha ieu? Beki rungkat aing, nya kudu mayar ka rentenir, jaba kudu mayar ka pinjol, manya kudu jual ginjal gitu aing teh. Geus atuh mikiran heula eta, hayu urang balik. Tingali ieu langit geus paroh kieu. Akhirnya mereka pun pergi setelah melihat langit yang semakin gelap. Sementara itu, di lain sisi, Minus dan Horas masih sibuk mencari tembang. Kakak, beta kaki solemas ini. Cari tembang dari pagi sampai sore. Susah kali macam anak belut saja, licin dia. Sabarlah kau, sebentar lagi ketemu tuh orang. Cemana pula lah orang zaman sekarang. Mau berhutang tapi tak mau bayar. Mereka mungkin pingin enaknya saja. Kumaha son aing mah. Kumaha deui atuh. Hei, tunggu. Ternyata di sini korang. Mau lari kemana lagi, ha? Akhirnya kita bertemu juga di sini. Ayo cepat bayar hutang kau, sebelum ku robek mulut kau. Kela bos, ieu ge keur usaha. Manya orang kudu ngepet. Oh, iya tukang rentenir teh. Oh, kau bawa pengawal sekarang, ha? Tidak ada di dunia ini yang saya takut, kecuali papa yang di atas. Bapak sia dagang, ku aing beli. Hei, kau jangan bicara banyak. Kakak, mau kita apakan mereka? Sudah, sikat saja. Didinya nagi-nagi make kekerasan. Jika nu gagah wae, beungeut siga batok Jupiter ge. Siga toren mantes nage. Hayuk lah, urang gulung ieu si drum aspal teh. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Kau belum pernah digigit babon ya? Hei, gigit dia. Kenapa tidak kingkong saja sekalian? Biar kalian puas.
Run. Tidak ada di dunia ini yang saya takut kecuali papa yang di atas. Tembang dan teman-temannya beserta debt collector pun tersambar bentar. Mereka semua tidak sadarkan diri dan masuk ke dunia lain. Suara apa tuh? Aduh, panas kia bujur ka bentar. Iya, saya gak bekap. Yep, itu kuat nangis betul. Iya. Beta sudah hitam, kena bentar makin hitam saja. Anjir, suara naon dia tadi? Kunti Aisyah. San, itu naon San? Kunti Aisyah. Ajeng, bener Son. Tapi nah hama kesengal swallow. Kunti swallow Aisyah. Hei kakak, kau lihat itu ada guling. Itu pocong, Minus. Pocong itu apa? Hantu babi. Oh, hantu babi. Ah, terserah kau sajalah. Bantuan Kunti. Tong ngerakeun jadi pocong TK tiga bro. Mana mangeunah bisa lompatan. Orang masuk di talian, leungeun di talian, beuheung kacekek, dalam sakieu jadi pocong. Tong lobang ngeluh ieu, moal sukses oke. Buka kena tuh ieu tali suku. Cangkel ieu acok-acokan wae. Heuh, ngagawekeun wae. Tah, mungkin nah. Ayo kurang jawab. Kadies ya. Aduh. Iya, nggak kena. San, kumaha dia San? Hei, berhenti. Tidak ada di dunia ini yang saya takut kecuali papa yang di atas. Hei, berhenti. Aku bilang berhenti. Waduh, ambil saja dia. Bah, kenapa pula aku yang kau jadikan tumbal? Kau sajalah. Kakak yang lebih cocok jadi tumbal. Kaulah, badan kau lebih besar, daging kau lebih segar. Aku cuma tulang belulang. Kakak saja. Kaulah. Kakak. Kau. Kakak. Kau. Tidak. Tidak. Lepaskan. Lepaskan. Ampun. Sanyaeun ye ku aing sia. San, kumaha dia San? Tuh ngatu Aduh, cara yang nyeri betul. Aisyah busiap. Gele Aisyah San. Kira-kira orang selidiki heula. Ai dinu segi tekstur masih tai. Di ambuan tai. Ciki ambuan Rujit Aisyah. Rujit teu hayang teuing nawak-nawak ge. Hayu we Pak, indit. Hayu. Selalu diteang ambuan tai. Aslina. Kalau ditinggalkan deban Tembang pun berhasil lolos dari kejaran para dedemit, sedangkan sisanya tertangkap. Tembang yang sisa sendirian lalu bertemu dengan sosok misterius. Hei anak muda. Saha anjeun?
Kaulanya eta pemimpinmu aya di alam ieu. Ayeuna maneh keur aya di antara hidup dan mati, atau biasa disebut jeung alam transisi. Maneh keur aya di titik anu penting di jalan kahirupan maneh. Naon anu nyieun maneh ragu di alam dunia? Alam transisi? Jawab. Abi teh capek, loba masalah, khususnya di masalah duit. Kaula ngarti maneh teh hese diatur jeung boga masalah dina pinjol. Nu ngaranna pinjol pasti aya bungaan. Sedengkeun ai bunga teh eta sarua keneh jeung riba. Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh dina surat Al-Baqarah ayat 275. Yen jalma nu ngadaha riba henteu bisa nangtung, tapi ibarat nangtungna jalma anu kasurupan siga setan lantaran geus gelo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oge ngalaknat akila riba atau lembaga anu mere injeman nyaeta pinjolna eta sorangan. Wa mukilahu jeung jalmi anu mayar cicilanna. Wa atibahu jeung nyatet transaksina. Wa saidaihi jeung jadi saksina. Eta sakabeh dilaknat ku Allah. Ayeuna ku urang geus diingetan, eureunaan eta pinjol, jauhan nu ngaranna riba. Tuluy pasrahkeun kabeh urusan nu geus ka Gusti Allah. Tapi sing saha nu ngulang deui, maka eta jadi penghuni neraka, kekal abadi salama-lamana. Kadang abi teh ngarasa kajebak dina masalah ieu, jeung teu apal bakal bisa nying hareupan atawa teu. Kabeh kudu aya usaha jeung tekad nu kuat. Penting keur maneh yen maneh teh boga pangabisa jeung nyang hareupan masalah nu aya. Sabenerna mah abi teh hoyong ngarobah kaayaan. Ngan abi teu apal mulaina ti mana. Ayeuna mah maneh geura tobat, minta hampura ka indung maneh. Jeung neangan jalma nu bisa ngabimbing maneh dina jalan kahadean. Hatur nuhun kana pitutur pituahna. Mulai ayeuna abi bakal tobat jeung mutuskeun keur ngalanjutkeun hirup di dunya. Lamun kitu, selamat balik ke alam dunia. Mudah-mudahan keputusan maneh mawa perubahan dina jalan kehidupan melalui hade. Ku kaula ayeuna dibalikeun deui ka alam dunia. Dan Tembang pun memutuskan untuk kembali ke alam dunia dan bertekad untuk bertaubat menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu, Deuh son, kumaha ieu si Tembang teh hudang-hudang. Bari indungna keur gering deh. Heueuh nya, dilapisan komakna. Bakal hirup deui moalnya. Di mana deui urang? Kemen. Sadar oge maneh Bang. Kela. Marane hirup keneh. Lainna ditewak kudu demit. Da demit naon ai sia? Noya gimana? Koma tilu poe gara-gara kabentar. Urang hungkul? Heueuh maneh hungkul. Nepi ka tutungna ge urang apal. Astagfirullahalazim. Tumben maneh istighfar. Biasana ge unyang anjing. Aslina tilu poe urang koma. Indung urang kumaha ayeuna? Aduh. Kumaha son? Indung maneh sakarat. Kemen. Keur gering besti. Nu balik euy. Gering naon? Serangan jantung. Dek teh serangan jantung kumaha ningali maneh kabentar gelap. Jabanu nagih hutang murudul. Stres lah. Antarkan orang ayeuna euy. Hayang panggih inung urang Son. Hayu. Punten, tembangna aya. Aya. Bade naon, Mang? Nya, aya nu bade dicarioskeun. Aya Mang pali dieu. Cing kuatnya, tembang cing kuat. Kunaon Mang? Indung maneh tembang. Tos teu aya. Teu aya ka mana Mang? Geus balik ka rahmatullah. Nu bener Mang. Teu mungkin. Benar. Karek tadi isuk-isuk dikurupkeun. Cing sabatnya, cing kuat, cing ikhlas. Iya, Mang katitipan surat ti indung maneh saacan mau.
nuliskeun surat wasiat keur maneh. Tembang nu dipikanya aku emak minta hampura ku sabab teu bisa maturang deui tembang ka hareupeuna. Tembang hirup di dunia henteu lila, naon wae nu tembang lakukeun eta pilihan tembang. Tapi tembang kudu ingat, naon anu tembang pilih kudu siap keur tanggung jawab. Emak nitip ka tembang, namina hutang eta sifatna wajib dibayar. Dek saeutik, dek gede, namina hutang tetep hutang. Pahitna teu bisa dibayar di dunia, hutang bisa dibawa ke akhirat. Ayeuna tembang tos dewasa, apal manang benar manang salah. Emak percaya ke tembang bisa jadi jelema nu leuwih alus ka hareupeuna. Tembang pun sadar atas apa yang dilakukannya selama ini. Tembang mulai bekerja keras untuk melunasi semua hutang-hutang pinjolnya. Beberapa tahun kemudian, usaha keripik bonteng yang Tembang rintis mulai berkembang pesat. Sampai suatu hari datang Samson bertamu. Assalamualaikum. Tembang. Oh, Tembang. Waalaikumsalam. Aya naon, Son? Bang, aing bangkar euy. Minjem duit lah. Ayeuna mah yakin pasti makswin. Tenang. Ke masalah untung mah orang bagi dua. Yeuh, Son. Maneh nyadar teu? Salama ieu geus ngorbankeun naon wae keur judi. Maksud maneh naon? Motor maneh ka mana ayeuna? Dijual. Tanah warisan ti bapak maneh nu sakitu legana dikamanakeun ayeuna? Dijual. Imah maneh kumaha ayeuna? Disita ku Bang. Ayeuna maneh cicing di mana? Maneh sadar teu ayeuna maneh geus teu boga nanaon? Tapi orang geus teu boga cara lain deui. Ngan ieu cara cepat keur menang duit. Urang boga hutang gede nu kudu dibayar. Nu nyieun maneh boga hutang gede tinu naon? Tinu judi. Lain cara lain. Tapi maneh nu geus kagenahan menang duit tina hasil judi, maneh mung neangan cara lain. Menang judi teu sabaraha, tapi pengorbananana meakeun sagagala. Saloba-lobana duit hasil judi moal nyinepikeun maneh beunghar. Nu aya maneh bakal leuwih balangsa ka hareupna. Geura eureunan, saacan maneh makin hancur. Terus orang kudu kumaha ayeuna? Ayeuna buka usaha. Maneh teu boga modal ku urang dibere. Terserah, maneh dek usaha naon asal halal. Jeung nu paling penting tong balik deui kana judi. Daek. Akhirnya Samson pun menyadari atas apa bahaya slot yang selama ini dia lakukan. Perlu kita sadari bersama bahwa meskipun slot atau judi online terlihat menyenangkan dan menggiurkan, sebenarnya itu adalah lubang kehancuran yang bisa merusak kehidupan kita secara menyeluruh. Tak hanya mengancam keuangan, judi online juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan kinerja pekerjaan. Sebagai narator, saya ingin mengingatkan semuanya bahwa judi online adalah permainan yang dimaksudkan untuk merugikan pemainnya dan menguntungkan bandarnya. Jangan menjadi korban dari skema yang menggiurkan ini. Seperti Bang Roma Irama pernah berkata, walaupun kau menang, itu adalah awal dari kekalahan. Dan kalaupun kau kaya, itu adalah awal dari kemiskinan. Saya narator beserta para pemain mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kabaret berikutnya. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.